Ya Kak, tingali foto bapak basa kamar teh ya di Jakarta di Masih Wajajang. Meni gaya gitu foto harapan mobil MBW. Heeh, apaan si Wajajang mah budakna teh si Arik. Resep eta apaan ngoleksi mobil jadul, tapi emang getol budakna. Getol kumaha gitu, Pak? Nyameureun karena di Jakarta mah jelemana isina nu garawe hungkul, jadi etos kerjana teh luar biasa hebat. Rusuhnya, Pak, di situ mah. Heh, kan mikirna teh macet kudu kaditu ka dieu, jadi kudu satset lah istilahna mah teu bisa pelia-pelie. Cenah di itu mah kahirupana keras. Heh, matak bapak pas balik deui ka Bandung sok keheul ningali jelema nu lelet. This is our culture atuh, Bos. Dan di Bandung mah dek kerusuhannya kada dicarekan ku batu. Tapi dina keseharian ge loba ngaret orang dieu mah. Da kumaha deui atuh, ai datang pangheulana can asa saha. Tah eta, bapak ge bingung keneh. Geus lah bae, meureun Bandung diciptakeun karena jelema sarantuy beuki heureuy jeung teu gade ambek. Kecuali Bapak.